Bella, Bel, Bella, Bella, Bella. Kemana sihnya si Bella? Kebeleg hutang. Mana poho banget ada boga hutang teh. Pantesan eueuh ngolemprang-ngolemprang. Da sieun meureun kanyahoan boga hutang. Bel, Bella. Mana sihnya? Tapi ieu cocokan nama aya, jelemana eueuh. Bella. Bella. Goblok dah jelema teh. Bella. Udah, maka kamana sihnya? Paling oge ngoloyong eta teh da. Awasnya mun amprok paling ditagih. Boga hutang kitu malu lu. Goblok banget, kamananya si Bella teh gableg hutang. Si Iis garableg hutang, si Titin baroga hutang, si Hastini boga hutang. Arareueuh we. Kadang heula kadang. Ayo omongan teh pingeunaheun. Mana beuh hutang kasih amat. Hutang naon wartiam? Hutang naon. Ye, maneh kamari nyokot dagangan si Amat. Cek si Amat 50.000 bayar ah. Ngimpi salaki si ama meureun aing di mana boga hutang. Bung urang bayar soalnya teteh nya duit modal teh menang nyokot hutang emo. Ye nyaho dibayar ku aing aya rumasa mah aing teu rumasa. Kos kitu geuning maneh mah boga hutang bung mayar. Aing nanya hutang naon? Nya hutang eta nyokot balanjaan salaki urang dagangan. Teu bang paragi budak leutik eta mah naon aing mah teu butuh. Nya pan eta kadaharan teh komplit sanajan dagangan budak saker budak leutik ge. Komplit naon komplit teh bang taro ajeng sukro doang eta ge tararengik Ari dibayar sama kitu, ari ditagih kitu, ngalah ka naon-naon ngacaprak. Aing mah teu si teu rumasa ye. Bayar ah. Oh, duitna ge tanyakeun heula ka si Amat si Iis. Bayar. Aya mun pokona kudu dibayar. Eta kumaha hasil sama nu kamari di si mama itu. Di mana? Itu nu di si mama si bapak itu. Di ditu nya alus pan kamari aya nelpon ka mama kan alus. Udah ngadang batur mah cenah hasilna teh ayeuna teh karurang teh gitu. Henteu pas kamari ge dicek wae ge alus. Ya alhamdulillah tuh mun kitu mah. Heeh da tong sieun we mama mah ayeuna mah da tong kapikiran. Eta kumaha sih rencana hayang meser mobil. Nya doakeun ayah ayeuna mah. Kira-kira cekap moal encis namun panen ayeuna. Ya bismillah we. Ya. Heulah. Ya mudah-mudahan. Tapi ya ge can bebeja ka Asep sih. Nya kumaha ge kudu bebeja ka budak mah. Heeh sih. Da ke bisi omongeun da. Ayo kangen dahar bareng. Barahari ngendong itu coba. Gua aya geus kangen ka mama. Di tengah raos kumaha aya kangen. Itu abu-abu bohong. Rakok kuat ku bohong gitu. Nya beusingna di dieu mah nyarios nya we kitu tempo we. Ayo mama. Sambal ieu mah meuni kuat. Meuni pedok ieu. Sok Aya atuh. eta tuh yang di mama. Mani ogo. Oh, ya kumaha teh. Naon? Ayah kan Ayo kur dagang rek naon sih? minta incis. Wadat. Minta ancis wae pan tadi tima 2.000 dipeser ke naon? Ciki. Peser ke ciki ayeuna lamun datang aya rek meser naon? Ulah es wae keur sales mah. Mulian wae es. Ulah mulian wae es ya entong ngadahar wae es, permen, besing batuk nya. Meser susu.
meser susu. Kayak di peser kan ku mah susu kotak teh nya. Susu kotak teh anu di aya anu di toko gede teh no sing ngaranna teh nu tempat nati is teh neng. Alpa. Kadinya kayak orang jeung mah orang kadinya nya. Ka Alfa. Ulah jauh-jauh ulin teh besing aya nu nyulik. Kayak lamun neng diculik sah nu ripu da emak-emak kene nu ripu. Pejoheun mah baheula diculik. Mah pernah diculik sia neng. Pernah emak. Dijadikan babu amit-amit teuing haritam ni kuat sieun-sieun teuing mah diculik. Entak neng ulah jauh-jauh ulin nya. Loba sia neng budak diculik sieun. Yo, si Bella ge hutangna gede, men foto. Ente tanpa nah amprok yang manehna pa ieu mah. Ka urang meni boga hutang 50.000 eta si Bella. Ya aya imahna tanyakeun ka imahna tuh. Geus ka imahna pantorna teh marareun deh tapi eta cocokan doang di hareup. Moal salah nyumput. Ya gedor ku sieuna, saha deui nu boga hutang. Ye bari ge hutang mah urusan salaki sieuna. Ayo, cari ka aing teh bisa nagih. Aya nagih AAU. Nah si Ayu. Di mana nya? Si Ayu. Ku aing. Ya eta, si Ayu mah di imahna, moal keliaran ieu Baru ga hutang kos kitu najis dengan ya baru da aing mah. Boga hutang nya iisna iis mana heula da loba ieu. Ya pero ku is dahlia, nya is ieu atuh. Cia teh. Bayar hutang nya aing teu boga hutang sih teu rumah sah sia mah. Rumah satu Gas, rumah awas ya cowok mun sia. sampai boga hutang ku aing. Sebutkan aing. Aing ge lamun aing teu boga hutang, pajak teu boga hutang ku aing tuntut sia. Ya cek aing ge dagang jeung aing mah lumayan tuh. Oke sih Ya geningan. heeh kan yo dengikeun lamun aing nu meuli, lamun aing nu nganjuk tong dibikeun. Sia mah dibikeun wae. Kapan kamar geus yang nganjuk ayo. Ya aing mah nganjuk ke dumuk ya. Sia mah aya Aduh, budak leweh tuh da cocokan dibikeun, ulahkeun wae anteu. Oh, ayeuna moal ayeuna mah. Heeh, tapi aing hayang bagi dua jeung sia. Tuh nya goreng tungtungna aing maju we. Engke gampang na. Saya dibantuan ku saha? Engke gampang na engke mun geus beak lah. Mu aing mah yang ayeuna kajen satengahna we dieu. Oh, woh. Kajen 20 we ka di aing ah. Buka panas si aing kada tadi aku kurilingan. Engke gampang lah engke ge. Embu ah kayak kasih manten duitna ah. Moal ke nyimpang heula meme balik teh. Ya, isukan mah kayak sia daganganna sih rada loba. Nah, tapi omat sih lebih beja ka pamajikan sia aing milu. Moal. Aing samantara encan mangkat ka Taiwan. Eta sih bener teh sih nek mangkat. Mangkat aing mah. Iraha, ukur itu mangkat teh hibar Jangan gua di henteu. telepon kayak ku sponsor emang gampang gitu. Nya lain batur mah sakola heula, Mana panah bisa bisa. sekolah orang di Jakarta di teh aku sponsor nah. Tuh, ayo nama. Lumayan kan iya tah hese ulah mahal teh geus jual goceng we ulah 10. Keun bae ieu jeung keur ngagebahkeun manuk pit di sawah. Cek aing mah ieu jual goceng ame tereh tah. Ieu tadi ku 15 sok bikeun 10.000. Ieu 20 jadi 15. Ulah mahal-mahal teuing. Ayo, Ayo. panas buku ah. Oh, geningan panas dah. Yeuy. Mak, ini emak tara ka sawah. Nya ka sawah arek naon ceblokan geus beak, coba ge panen geusan. Arek naon coba ge? Ah, Ya gawe. nya gawe pugu ge eueuh ayeuna mah pagaweanana geus beak panenna. Engke urang ka sawah lamun misalkan panen ya, ayeuna mah usumna lektor. Usumna lektor. Nah, rek milu moal ka sawah. Embung aaratin. Bener ulahnya. Mane mah cigana kosi iem dan neng gede nambung wae ka sawah. Ka sawah neng, kos emak nuturkeun emak. Supaya getol ka sawah daek papanasan. Tapi entong neng akarunya mama henteu mikeun neng ka sawah. Mun bisa make kaluar sakola teh gawe nyanengnya supaya bisa menghasilkan duit. Pujuhun mama neng, mama maka Saudi ke luar negeri oge. Tara berhasil. Mun bisa mah neng ulah memangkatan ke luar negeri lah. Digawe di lembur weh, loba di lembur oge nya neng nya. Nya heueuh, pan cita-cita neng cenah hayang jadi naon dah? Hayang jadi dokter, kuliah mun bisa mah. Sugan we kitu mah bisa nguliahkeun neng. Bapak neng sugane bisa kitu nguliahkeun neng ayeuna mah leutik keneh teu naon bapak neng gawena kos kitu oge. Engke mah kaharep nya sugan we jadi ieu non
jadi CEO geningan pengusaha besar. Nyaho, doakeun ku Neng ya setiap Neng salat nya. Doakeun mama sing sukses, bapak sing sukses gitu jadi orang gedean. Setiap malam ge emang ge ari arek sare gitunya salat didoakeun anak teh sing sarukses gitu mama incu sing sararehat gadena sing sarus gitu. Ari Neng sok ngadoakeun matara. Sok ngadoakeun naon cenah doana? Semoga rezekina lancar. Tah heueuh kitu ari doa budak mah sok diizabah gitu. Mah, Raos teu. merawas pisan ieu sambal. Nangin mama sanes. Iyalah. Pangabeki ayah. Gitu. Kamari aya nu liwat. Di mana sih? Liwat ka harupeun imah ka dieu tilaus saurna macam kitu. Meni pinter mama enak mah. Orang pangabeki kamaman ayah. Oh nya kedah terang atuh da kumaha ge bakal jadi salilana babarengan. Mohon naik gitu mah nya mah. Menikah tante ya enak banget. Tos lami ada kudu gede ka bumi. Ini enak Alhamdulillah kanggo mah. Kayak lauk nanti ya mah. Kok mas Di hidung kieu. katutungan. Bari ulin HP teh ieu. Kebanyak. Kalau Mantap. Bisaan dia. Sama majikan ayah. Coba nyak mad Naon? di Subang tehnya dibagikeun. Kabagian beuleuh nang hiji keur ladang usahanya. Nyaho eta sawah setengah bau, coba lamun dibagi 3 mah. Ya heueuh. Nyaho eta mah dikekeuweuk we ku manehna. Coba sia ka ditu na lamun pre. Oke, kajajalah ka ditu rek didatangan ah. Oh nyaho didatangan ya lumayan ye. Sia menang 100 juta ge. Ya heueuh da eta teh bagikeun kuduna ulah ku manehna doang sorangan. Aing ge da kabagian lumayan eta teh ayeuna manehna ngona nyawahna untung wae sawahna lega. Nyawa kitu mah jakal baheula ku ditawarkeun ti Anya heula. sia boloon ya kitu mah cokot sertifikatna jual. Nyawa kitu mah duh Sia malah lumayan daek ka eta. dieu tuh da. Jauh-jauh. Tadina mah nyumput teh sugan boga dulur teh bener. Anya sia teh bener tuh da mabok wae tuh. Maju we sia mah Ela sokana. mah karasa ieu mah geus rumah tangga teh aing oga hayang usaha teh hayang naon. Ya heueuh lah. Demi kahirupan aing unggal poe jajan da sungut teh meureunan kudu dijejelan. Ya heueuh. Kamu tanya kalau duit saperak-perak acan mah. Ulah henteu ke mana ka ditu nya. Heeh, engke urang tanyakeun ka ditu. Hayangnya ulah Aing pecan. balik ah. Heeh, aing panas dah. Panas banget, Ini ngidar ka ditu sugan ka Moal madrasah. balik maneh. Ka madrasah Aing aku. balik tuh, nya. Heeh, ayo. Semakin hari semakin membesar. Ayo. Ayo. Yo. Mana kuno sih ngarayu salaki urang. Ayeuna mana aya deui di dieu, di lembur ieu. Geus gede beutungna. Ya anak jadahnya. Jaga ucapan maneh. Urang teu ngarayu si Ahmad. Nu dumuk mah si Ahmad kamari ngomong, pajar teh maneh. Daganganan dicokotan ku maneh. Ya emang kamari urang nganjuk, tapi moal kamaya rayana da pugu urang. Pokona mah Urang teu boga duit. teu boga duit. Nyameureun maneh rena boga salaki apa ieu? Ieu anak haram jadah. Maneh kudu ngarti keadaan urang atuh. Ngarti-ngarti maneh ge baheula teu ngarti keadaan urang, maneh yang ngarebut si Ahmad. Urang mah inget we, ya urang mah sampai kapanpun urang mah nepikeun ka 7 lapis langit ge urang tetep inget maneh ngarebut si Ahmad. Kadenya maneh ulah mitah ieu bahwa ieu ku si Ahmad. Nyata mah ku saha wae ku tukang ojek ge jadi. Geus apal ya awe model maneh mah geus apal. Anu maneh ampun ayo. Goreng baci nasi maneh, keur imah meneh geulis banget tapi ayeuna mah anu jadah. Maneh mah menghinakeun banget ka urang teh. Geus anu ulah omong bayar hutang urang rek balanja. Ya urang duit di mana? Ieu meuli susu oge saker budak hese. Segala beli susu beres susu raos. Amit. Dong. Maneh jahat banget ka urang teh. Jahat banget. Jahat banget baheula saha
anu ngarebut salaki urang ha. Mana tuh karunya ke urang tingali urang. Karunya kode teuing eta mah anak jadah. Eta ya mobil kumaha sih, mobil jenis naon gitu. Mobil. Heeh. Hari eta mama hoyongna kumaha mobil ra. Ya kira-kira nu alit tuh ageng-ageng teh. Nya nama kieu we mah nya. Kan enak teh nuker usum teh mobil listrik. Heeh. Biasa mama ke Berarti terkadang nganggo BBM atuh. nya teh kada eta paling dicas. Kumaha? Atuh naon sih, hoyong sih. Mal kedah kantosan Asep heula meureun. Ya mohon nyangkeun we. Nya apa aya apa mama ke nyarios ka Asep. Terus mama mau. Wah, Heeh. enggak nyarioskeun we. Mama hayang mobil, kan mobil listrik gitu ayah mah. Entas oke gitu kan. Bisa tinggal di Asep. Mudah-mudahan di ACC ya. Ya kudu. Bismillah. Bilihna tuh segala mobil cenah gitu. Beusina budak mah nya kan sok beda. Paling bisa Asep ditanya cenah. Mama tah yang cash apa yang ngeredit? Kira-kirana jeung cash cekap mah nya. Cekap lah. Mendingan dia cash daripada ngeredit mah. Itu mun kirang mah nambut kasih mama tiasa kira-kirana. Tiasa mah. Biasa sok Bili nyarios. kirang. Ku nyarios lah. Pokoknya orang mah yang dibayarnya hutang orang urut kamari maneh kasih Ahmad. Jadi bayarnya pakai non ya. Tah. Emang domba Ya iya pakai daun Maya. makana lamun teu boga duit ulah sok hutang injem wae ka salaki urang dege kabatur tuh nganjukna. Salaki urang modal leungit. Kamari keur ngidam. Ya ngidam-ngidam. Ahmad. Ya, Tuh aya buah berenuk tuh ngidam mah. jahat banget, mana mah jahat. Ayo bayar hutang, ayo bayar hutang, ayo. Heh, wanita haram jadah. Teh ka mana sih ha? Mai kunaon sih ngudag-ngudag gue urang ya. Ya, bayar hutang, karak balik udag-udag. Mana keur ieu kunaon ngarebut salaki urang ha? Ya, cuman 3.000. 3.000, 25.000. Sejak kapan Sukro merikuat mahal gitu? Sukro di suami aku mah enak. Sukro Sultan, ha? Sukro Sultan itu. Balanjana oge eta mah di oisho. Lain di toko-toko biasa. Yo, bayar. 25.000 embong. Yang geus pokona mah kedai seuk teu kajian kurang diudag-udag terus lamun teu dibayar. Beda rentener sia mah. Pokona mah eta mah sukro ge mahal. Balen jadi salaki urang mah jelema-jelema biasa mah moal bisa ayu. Mentak teu laku ge daganganana kitu. Tuh laku teu saha laku euy. Maneh pedawe teu nyaho. Buru bayar ah. Dosa maneh kos. Buru bayar ah. Buru bayar. Ya urang urang rek balanja. make naon ya. Pokona mah urang ayeuna ka imah maneh. Hayu buru cokot duitna di imah. Ya pugu urang teu boga duit. Bila aku teu boga duit, mana salaki mah digawe. Terserah. Nya terserah da maneh teh. Tuh ngalah mangkatnya. Ayo bayar, ayo. Ya mayar make naon. Nya geus kurang diberi waktu isukan, lamun eueuh isukan awasnya. Mak, kamari nyawa bebaturan Neng menang hadiah. Hadiah naon? Diciki duit 50.000. 50.000. Heeh. Kiki naon sih Neng? Bulet-bulet kos gitu boleh Barahaan sih. hiji 2.000. 2.000-an. Neng pernah meuli teu? Pernah? Menang tuh. Ente. Tuh menang. Tah, nu kitu. Malik deui ka rezeki teh nu kitu nya. Teu beda bapak Neng ayeuna dagang digawe di pabrik. Tara berhasil eta malik deui ka rezeki. Modelkeun Neng meuli ciki nya babaturan Neng mah meunang. Neng teu meunang malik deui rezeki ka masing-masing. Rezeki mah tos di tangan Allah, Neng. Tah itu contohna. Ayeuna Neng jadi jelema teu boga sugan we geus gede mah Neng sukses gitu. Percaya teh ka rezeki, hah? Percaya? Nyaho mentak Neng ti ayeuna nya kudu rajin salat nya.
kudu bager ka jelema teh. Kakolot kudu nurut, ulah ngalawan wae nya. Lamun ngalawan wae kakolot neng ke dosa, nyaho teu dosa. Nyalah durhaka. Nya gak boleh berdosa kepada, gak boleh melawan orang tua nya. Nya Saya pun dia kayak ngawang pecat deh nya. Amis tuh mak. Amis ya. Iya neng menang EBG ya. Soalnya mau buah-buahan gitu mernya. Jadi itu setiap hari teh aya susuan, aya buah-buahan gitu. Ngaran lagi bergizi. Ya, bergizi, sehatnya. Tadi laukna naon laukna hayam. Telur aya teu? Wah. Oh, hayam doang. Hampir aku telur ongko, hayam ongko. Potong emang jeung emak supaya emak ge bergizi nya. Heeh. Nya. Heeh.